Kudu atuh aring ke saha nu kurus papa. Pokona mah kudu kawin deui Kudu Tuk atuh ari mamaksa wae mah. Nya engke amun papa geus kawin deui, pamajikanna bawa pindah ka dieu nya titangeusian imah ieu. Bun, dengan rasa orang teh sekarolotnya, umur, ayah rek natambura ka bunda, bisa ayah lo masalah ka bunda. Ih ayah, sarua bunda ge minta dihampura ka ayah teh. Nama urang silhubarkeun nyayahnya, dari urang teh umur mah teu apa geuningan. Syukur atuh bun, ada bunda ngahampura ka ayah mah. Sabab ayah teh baheula pernah salingkuh bun. Selingkuh jeung saha ari ayah? Eta jeung si Edah tukang lotek. Terus jeung saha deui? Terus jeung si Eme, budak Pak RT. Terus Malahan mah pernah jeung si Ici oge, anu iman deket masjid. nya ari ayah geus ngaku jeung ngarasa kaduhung mah dihampura ku bunda ge ya. Da bunda ge baheula pernah salingkuh. Jeung saha eta bunda? Tah, bunda mah lamun geus salingkuh teh sok ngasupkeun kacang hejo kana keler. Keler anu di dapur? Tah, anu di dapur mah eta teh sesana ya. Anu sakeler deui makan. Geus dibubur ka mah. Astagfirullahaladzim. Mak, minta duit, Mak. Sabaraha? 1,5 juta, Mas. Aduh, kan teh jang naon atuh ditu wae. Bekal sekolah, isukan. Cik atuh ujang kamari meta jutaan, terus ya jutaan terus. Cik meta teh ulah nu lain jutaan, aya nu selain jutaan. Ke sekolah, isukan. Lelieur mah teh 850.000 atuh. Tah, sakitu aya. Cik sukut naon, Cik? Asik. Lupa. Nya eta jang. Aduh, lieur. Di mana? Ini asal luas. Di mana dinya? Kala. Ece wah. Kelak tuh, kelak. Sini. Tak, saya nanti. Balik ke lalu Mana? Tuh, tinggal ke mana itu? Aduh, hampura dia demi Allah, hampura teh apa? Kadangnya. Mana kunaon ngagak itu di Serak. Cai, buru. Jadi. Tenang. Duh. Sok, tenang. Tenang. Sok. Oh, relax. Guys. Sok, naon
naon ya sarewa sok naon. Sok. Urang geus pasrah jeung Kutoha. Anjir, wanian. Emang kasus naon, Di? Teu sopan ka Mitoha. Konion gitu. Yeuh, dehkeun heula. Indung Mitoha urang salingkuh sia bener. Nu bae, Heuh, Di. bener ieu mah ih. Di, emang kapangina kumaha? Heuh, urang teh keur balik ti pasar. Lempong Mitoha awewe keur lempang duaan jeung selingkuhanana. Oh. Terus Ya terus diturkeun ku urang nepi ka hotel. Pas rek asup ka kamar, digerebek we ku urang mah langsung. Terus kumaha Di? ternyata hayang nyaho teh selingkuhan saha? Saha di? Hayang nyaho. Ternyata selingkuhan Mitoha awewe urang bapana pamajikan urang. Eta kan sarua wae mitoha maneh itu belum. Oh, Odi anu didengekeun, Odi. Cik lah pangajatan kenditis ieu nyadari geus yoga tadi. Mana tadi? Lah ieu. Pah, dari umur mah teu nyahonya bisi mamah mau teh heula. Papa rek kawin deui mah. Ngomong-ngomong mau pamali. Ieu mah umpamana. Moal Papa mah satia. Jadi Aduh. Kudu atuh aring ke saha nu ngurus papa. Pokona mah kudu kawin deui Kudu atuh ari memaksa wae mah. Nya engke amun papa geus kawin deui, pamajikanna bawa pindah ka dieu nya ti tangeusian imah ieu. Nya. Terus engke baju parabot nu aya di imah, sapatu, sendal, titah dipakean ku manehna nya. Nya atuh daripada dipicieun mah lebar. Ari masih kena bisa dipake mah. Nya sina dipake we. Terus pah eta utang mamah nu anyar keneh titah dipakean we ku manehna. Ya moal bisa atuh mah kutang mah. Nah, kan anyar keneh. Ya moal bisa atuh mah, beda ukuran. Mama mau 42, itu mah 38. Saha eta, Pak? Oh iya. Mohon banget. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu anggaran naon deui wae. Proposal loba-loba teuing. Saopat-opat. Aya ku anggar ieu mah ya. Aduh. Numpuk ieu. Ya, halo. Halo, Jeung saya. ingat, ieu jeung urang, nu pernah sare bareng jeung didinya. Sare bareng jeung saha? Urang boga videona, Emang maneh saha nu sabenerna? Jeung urang pernah sare bareng di mana deui?
Geus tong loba bacot ayeuna mah. Kirim 250 juta ka rekening urang. Tak kurang kirim ayeuna rekening nya. Tah geus kirim, buru kirim ayeuna. 250 juta. Oh, nya ayeuna transfer. Atos tah ditransfer. Omat, tong sok coba-coba ngalacaknya. Ku urang disebarkeun videona di medsos kabeh. Bakal hancur tak hari dedinya. Emang maneh saha nu sabenerna? Sarua urang oge anggota DPR. Anu pernah sare bareng jeung didinya dina kursi ke rapat paripurna. Anggota DPR. Saha? Sidang paripurna. Si Roy ya mah. Baligeus ya duit urang. Nipu. Aduh, lumayan 250 jueti ku urang dipake DP baby band. Nuhun nya. Teh, iya manuk diical teh. Mohon diical, ayo mana gitu. Tah, jika memang iya teh. Terus nyanyi wae. Udah diical sabaraha teh? Oh nu iya mah wios lah ka 5 juta. Aduh, ini mal teuing teh. Nya da eta mah tos jadi atuh, gacor nyanyi wae. Oh. Tah, ini mah jigana rada murah teh. Sabaraha ieu teh hargana? Ah, ieu mah langsung awis. Sabaraha gitu? 25 juta ieu mah. Oh. Ieu masalah lebih mahal. Nya atuh da ieu mah pencipta laguna, pelatihna. Action. Bun. Urang teh sakarolotnya teh karasa. Lain ya teh. Aya raka. Action. Terus jeung saha deui? Wah, terus jeung aduh. Si emeh. Action. Terus jeung saha deui? Terus yang si emeh. Action. Terus jeung saha deui? Terus yang si emeh. Budak napa RT? Sebenarnya serius ya. Geus keruwe teh cankeun wae. Action. Terus Malahan mah pernah yang si Ici. Anak namang Sarkawi. Naon? Poek si bunda tah. diajar wae si Cicin. Action. Nya beda aturan. Beda ukuran. 3, 2, action. Nya beda ukuran atuh mah. Kat, salah. Nyamal bisa. Bukan dia tuh malah gabur. Action. Sarapan 150.000. Sarapan naon sarapan. Bae papelong-pelong. Action. Cik atuh mentat. Action. Anggota DPR. Anggota DPR. Bentar. Action. Nah, kunaon di kesopan gitu. Aduh. Oh, saya. Action. Nya ieu mah pelatihna, pencipta laguna. Dibalik. Action. Siap. Action. Nya da ieu mah pelatihna, pencipta laguna.
Action. Aduh. Kenapa? Obras TV.